Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu wa adyanal kafarata wattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin, amma ba'du. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertami-tami nulung kang utami hawi urang panjatkeun puja kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dinaungi ayeuna urang sadaya masih difasihan nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, diiringi sehat jasmani kali rohani. Mudah-mudahan orang sadayana anu hadina ya tempat sing kenging maghfirah sinar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam pamugia tercurah limpahkeun ka hariban alam panutan umat, yani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut kepala keluargina, para sahabatna, umumna ka urang sadaya min jumlatil umatna anu menantikan syafaatul umati mantena di poe kiamah. Mudah-mudahan urang sadayana anu hadir dina ieu tempat bil khusus umumna jami'ul muslimin wal muslimat kenging syafaat kinjaga timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali teh eta salam penghormatan sing prabes nyamenggakeun ka para alimi ulama, ka para tokoh agama, ka para tokoh masyarakat, wabil khusus kasepuhan orang sadaya nyatanya Abah Usman, Abah Sana, Abah Guardukung, kasadaya kasepuhan Abah Haji. Mudah-mudahan kasepuhan orang sadaya sing dipanjangkeun usyu adu barokah amin, jembari sehat badan wal afiat amin, sing dipasihan ka istiqomahan tiasa ngajaya nuntun ka urang kajala kana jalan anu dipeuki ridho tegasna jalan agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuku sim pribados yo hormati jamaah bahadirin pangaosan ahli malam Jumat. Mudah-mudahan jamaah anu hadir dina ieu tempat anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala sing dihampura dosana amin, dijembarkeun mirik rizkina amin, serta panjang umurna tur barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Dina saah ayeuna dina petingan malam Jumat anu pinuh ku rahmat sinar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, urang sadaya ditakdirkeun dicatat ku Gusti Allah ti Lauhul Mahfuz dina wengi ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun pangaosan saminggu sawangsulan. Dina ayeuna ieu teh catetan pikeun urang sadaya ieu teh bahwa takdir ti Gusti Allah Subhanahu wa taala lempangna bapak-bapak di rompokna masing-masing nyaeta bade tolabul ilmi. Itu mudah-mudahan urang sadaya sing ditetepkeun iman Islamna, sing ditetepkeun jasmanina, sidang rohanina kenging panghampura ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ku wasilahna ieu pangaosan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina saah ayeuna sim pribados baris nyarioskeun ngabeberkan tentang keutamaan anu aya
aya dina bulan suci Ramadan. Insyaallah malam ayeuna menurut DKM nyaeta baris penutupannya istirahat karena insyaallah urang dilanjut dina Sawal. Mudah-mudahan orang sadayanya di bulan rawah ieu nepikeun ka bulan Ramadan urang nyampe umurna dugikeun ka Sawal deui urang tiasa riung pulung paamprok johok bengok karonyok dina ieu tempat dina raraga tholabul ilmi. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah bapak-bapak dina pentingana ayeuna teh lamun teu salah hitunganna nyaeta dina kaping 17 nya 17 lamun dina jangkepna teh ngeun 14 poe deui kana bulan suci Ramadan. Cik bapak-bapak teh aing nyampe henteu umurna urang ngadoa bae ka Gusti Allah, ya Allah ulah waka di mawatan abi sadayana lamun tacan dugi kana bulan suci Ramadan. Lamun geus dugi los cenah dipaehan ge oge. Kitu. Atuh ulahnya hayang mah panjang kitunya. Sangkan bapak-bapak anu hari rumna paranjang abi mah tinggi heula ge. Udah panjang-panjang teh mah atuh moal aya babaturannya. Anu sedang-sedang baelah cenah geus boga icu kakarak cenah teuing di mawatan oge nya. Kilang gitu oge meureunna can siap bae nyapanya. Hadirin jamaah rahimakumullah wasalakumullah. Tah bapak-bapak sadaya urang teh kudu bungah kadatangan bulan suci Ramadan. Anu mana bulan suci Ramadan masya Allah hiji bulan anu mana bulan-bulan anu sajen teu aya anu ngabandingan kana bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan teh nalika urang ngalaksanakeun hiji peribadahan mangka bakar diperlipat gandakeun ganjaranana. Masya Allah. Bahkan saur Kanjeng Nabi man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sing saha jalmana anu puasa bulan suci Ramadan imanan karena iman urang ka Gusti Allah teu aya paksaan, teu aya kata peribahasa aing puasa isin kata tanggahan teu. Ieu mah panggilan hate ti Gusti Allah. Karena hayang ngalaksanakeun puasa ka Gusti Allah, lain kan hayang pujian, lain kena nanang kena iman, kena ngimankeun ka Gusti Allah. Ieu teh parentahan Gusti Allah. Saur Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tah eta iman urang kana ayat Al-Qur'an bahwa bulan suci Ramadan ieu teh lain sajaba cek paribahasa bulan suci tapi ieu teh parentahan ti Gusti Allah pikeun umatna titah ngalaksanakeun puasa. Imanan puasa Ramadan iman kena Allah teu kenana naon wahtisaban kena hayang gawe ibadah bae ka Allah ghufira lahu ma taqaddama mangka dihampura ku Gusti Allah ma naon dosa taqaddama anu geus narima ti heula min dzambihi di antara dosa-dosana. Tah Bapak lamun urang iman ngalaksanakeun bulan puasana teu kenana naon kena iman ka Gusti Allah turut kena parentahan Allah karena gawe ibadah ka Gusti Allah dosa-dosa urang bakal dihampura anu tos kalewat insya Allah. Mudah-mudahan urang dina selaku umat muslim ngalaksanakeun peribadahan khususna dina bulan suci Ramadan catet ku bapak-bapak pikeun urang sadaya ulah karena nanaon ulah kena hayang nanaon tetapi kena iman ka Gusti Allah sinareng kena gawe ibadah ka Gusti Allah teu aya paksaan. Tah bahkan an Abi Abbas radhiyallahu anhu wa annahu qala cek Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala yang sanya Imam Ibnu Abbas anakna jeung Ki Abbas nyarios kieu annahu qala yang sanya dan nyarios kieu
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula ngadangu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halna Kanjeng Nabi nyarios kieu eta Imam Ibnu Abbas anakna ki Ibnu Abbas nyarios kieu ngadangu kaula ti Kanjeng Rasul Kanjeng Rasul nyarios kieu lau ta'lam ummati ma fi Ramadan liyatamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Cek Imam Ibnu Abbas kaula ngadangu kana cariosan Kanjeng Nabi laula ta'lamu lamun andai kata terang umat kaula ma fi Ramadan naon anu aya dina bulan suci Ramadan. Cek Imam Ibnu Abbas ngadangu ti Kanjeng Nabi lamun andai kata urang babakan Bandung terang nyaho kana anu aya dina bulan suci Ramadan latamannau mangka yakti ngarep-ngarep hayang jasa antakuna sanatan kaayaan sakabeh tahun kuluha sakabeh bulana eta Ramadan dijadikeun bulan suci Ramadan. Masya Allah. Lamun andai kata urang babakan Bandung terang karena keutamaan anu aya dina bulan suci Ramadan mangka yakti hayang bapak-bapak dijadikeun sakabe bulan dijadikeun bulan suci Ramadan. Kunaon kitu li'annal hasanata fihi mujtama'atun wa ta'atun maqbulatun. Li'anna hasanatan fihi bapak yen sanyana kabagusan anu aya dina bulan suci Ramadan eta lamun urang mereka batur bantuan 1000 batu 1000 eta lamun urang mere 1000 diberena ku Gusti Allah bakal 10.000 lamun 100 juta dina bulan suci Ramadan bakal dilipat gandakeun anu tadina 100 dibalik 10 bakal ngajadi 1000 dibayar 1 juta eta kautamaan anu aya dina bulan suci Ramadan berlipat ganda. Komo bapak lamun urang sangkan ngayakeun pambukaan pikeun jalma-jalma anu puasa nalika urang mere ka batur kolot eta ganjaran batur anu puasa sarua jeung ganjaran urang. Oh teu ngeunah apa eta lamun urang dina bulan suci Ramadan ya paling lagi 10 ganjaran doang dina bulan Syawal mah tetapi lamun ayana dina bulan suci Ramadan bakal berlipat-lipat ganda anu tadina urang nyodakakeun cai pikeun jalma anu buka bakal dibalasna lain ku cai tapi ku susu apa eta kautamaan anu aya dina bulan suci Ramadan li anna hasanat bihi mujtama'atun karena yang sanyana kabagusan pihi anu aya dina bulan suci Ramadan majmu'atun eta dikumpulkeun wa ta'atun sinarang ka ta'ata makbulatun eta diterima ku Gusti Allah wa da'watun mustajabatun doa-doana anu dikumandangkeun anu dipentakeun dina bulan suci Ramadan mustajabatun eta diijabah wa dzunubu maghfuratun sinarang dosa-dosa urang maghfuratun eta dihampura ku Gusti Allah lamun urang teh dek menta hampura lamun teh mah urang bulan suci Ramadan ngeun 3 kali dina salat wajib dohor 3 kali asar 3 kali maghrib 3 kali isya 3 kali subuh 3 kali tambahan dina bulan suci Ramadan istighfar ulah sampaikan 3 sampaikan 100 mudah-mudahan kita istighfar urang dikabul ku Gusti Allah menta pahampura urang dikabul ku Gusti Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asyi wa dzunub. Ya Allah cek urang teh lamun teu bisa bahasa Arab teh ya Allah hampura abi dosa abi anu karasa anu teu karasa baik anu sengaja anu teu sengaja Gusti abi mah hayang dihampura keukeuh urang kaos kitu insyaallah dosa urang bakal dihampura lamun urang daek maca istighfar mentak ulah embung-embung samumpung urang masih kena aya dina ruang lingkup bulan suci Ramadan yuk urang memperbanyak istighfar menta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala karena istighfar jalma anu aya dina bulan suci Ramadan bakal dikabul bakal diijabah ku Gusti Allah ya
tambahan ulah 3 kali, saenggeus 3 kali tambahan anggeusna 100.000 tah gitu. Wajatan musyaqatun lahum sinareng surga eta dipersiapkeun pikeun jalma-jalma anu daek puasa. Insyaallah urang ngarapan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan urang kenging taufik sinareng hidayah tiasa ngalaksanakeun puasana kitunya. Urang menta Bapak, menta puasa, menta hayang dihayangkeun ngalaksanakeun puasa sebab jalma loba oge aya anu kuat, aya anu terang, tetapi lamun teu meunang hidayah teh Gusti Allah mung daek mung eta ngalaksanakeun ibadah puasa. Mentak urang penta ya Allah pasiana abi taufik sinareng hidayah dina tahun ayeuna abi hayang ngalaksanakeun bulan puasa full tadi nama biasana urang ngeun saminggu ngeun 3 poe ngeun sapoe kula mah ayeuna Gusti pang panjangkeun umur abi pang pasihan taufik sinareng hidayah hayang ngalaksanakeun bulan suci Ramadan dina tahun ayeuna mah kitu. Tah Bapak pikeun jalma-jalma anu daek puasa surga jaminanana surga anu dipersiapkeun pikeun jalma-jalma anu daek paruasa. Bahkan aya gambar gembira pikeun urang sadaya an Habsil Bakiri annahu qol Imam Habsin Al-Bakri annahu qol yen sanya Imam Habsin nyarios kieu yaqulu dawul ta'il ghalbuni naum fi awali lailati min Ramadan para'aitul jannata faka anna jalisu an syati nahrin. Cik Imam Imam Habsin Al-Bakir annahu qala nyarios kieu yaqulu dawul ta'il nyarios Imam Dautoil Golmudi an-naumu pi awali lati Ramadan dina waktu sarena dina awal peuting bulan suci Ramadan. Kaula para'aitul jannata kaula ningali kana surga pa anni jalisun kaula ceuk Imam Dautoi calik di mana kitu calikna pa ini jalisun ala syatin nahrin kaula teh calik dina bangawan dina pinggir bangawan mindari wayakutin eta pinggir-pinggir bangawan apa eta terbuat tina inten yakut idza raaitu hawaril jannah bila mana kaula ningali kana pirang-pirang awewe anu aya di alam surga ka'annahu syamsun eta bidadari anu aya di alam surga ka syamsun eta kawas matahari. Lamun urang ningali matahari keur di alam dunia mangka pasti moal katingali ku saking moncorongna ku saking bagusna eta matahari. Eta bidadari anu aya di alam surga kawas matahari caraang harurung teu kawas budak babakan Bandung minuri wajihin eta anu ngaji di pamenteuna teh pinuh ku cahaya Bapak. Faqultu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fakultu kaula cek Imam Daud amago Maghfuratul Jannah Daud Toi cek Imam Daud Toi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teu aya pangeran kecuali Allah sareng Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Fakulna mangka ngomong eta bidadari anu aya di alam surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teu aya di pangeran kecuali Allah Muhammadur Rasulullah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Eta Imam Toi Golmuni dina sarena teh ningali lamun teh mah ieu kadayat mah aya kadayat. Eta kadayat umpama teh mah katulus meh. Eta katulus di alam surga ngimpi ningali awewe anu gulis. Pokona mah bidadari teh geus pokona mah geus
moal bisa dibandingkeun jeung awewe anu aya di alam surga ku gulis-gulisna moncorong irungna mancung biwirna pokona mah beureum-beureum pake sedo geulis pe pokona mah eta cek katulus kieu bidadari gulis-gulis teuing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta katulus ngomong kitu geus kitu bidadari ngomong di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nahnu li hamidi shaimi roki sajidi fi syahri Ramadan eta bidadari anu di alam surga eta anjeun diciptakeun ku Gusti Allah pikeun saha cik bidadari nyariosna kieu ngawalarna ngomongna ngajawabna kieu nahnu li hamidin kaula teh diciptakeun ku Gusti Allah li hamidin pikeun jalma-jalma anu sok muji ka Gusti Allah pikeun jalma-jalma anu sok muji ka Gusti Allah pikeun saha pikeun pajabat sanggeusna salat eta pajabat teu eureun subhanallah 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 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pikeun jalma-jalma anu sok maruji keur di alam duniana yeuh kaula cenah ge cik bidadari anu sakieu geulisna anu sakieu mancungna bakal dikawinkeun pikeun jalma-jalma anu sok loba muji keur di alam dunya bapak-bapak osok maruji osok muji osok aya lini peureung ge maruji urang palingannya mun pamajikan rada loba kita pepentana muji astagfirullah neng rosa-rosa teuing menta duitna paling kitu urang mah mujina nya astagfirullahaladzim lamun keur aya lini lamun keur pamajikan menta duitna rosa teuing atawa cleaning paket saha cenah ieu horeng pamajikan urang bebeja henteu ka urang paling muji astagfirullahaladzim keur kamari keneh paket deui bae tidinya paling atuh lajuna mah kudu muji-muji keur kitu burungannya alhamdulillah eta mujina urang paling mujina urang mah terpaksa nya nah ulah kitu urang mah nya seurekeun muji ka Gusti Allah bakal dikawinkeun pikeun urang bidadari anu aya di alam surga benteuna anu pinuh ku cahaya kawas matahari masyaallah pikeun saha deui cenah cek ka otong pikeun saha as-shaimina rakiina sajidin rasaimin pikeun jalma-jalma anu puasa dina poe Senen Kemisna Ramadana yeuh kaula cik bidadari bakal dikawinkeun bakal dibikeun pikeun jalma anu daek puasa kumaha cenah anu teu daek puasa wallahu a'lam eta mah nya paling pamajikan urang doang eta mah tah eta bapak kudu daek lamun urang daek puasa tah cik Gusti Allah bakal dikawinkeun bakal dibere eta bidadari anu begitu geulisna pikeun jalma-jalma anu puasa tapi puasana rokiina sajidina anu tukang ruku anu tukang sujud hartina puasa bareng jeung salatna kakarak dikawinkeun ieu mah salat nu teu puasa bae salat tilok salat deh puasa tilok kudu bareng hayang dikawinkeun jeung bidadari anu aya di alam surga mah nya puasana nya salatna tuh Bapak eta kapadilah kautamaan anu aya di bulan suci Ramadan jalma anu puasa bakal dikawinkeun jeung bidadari anu sok puasa jeung ruku jeung sujud hadena mah salat fi syahri Ramadan dina bulan suci Ramadan hayang kawin jeung bidadari Bapak hayang teu hayang cenah ngeleutik cenah eta bidadarina ge leutik sigeuna mah hayang teu Bapak hayang kawin jeung bidadari hayang cenah leuleus di kopian urang Pak di kopian di rokokan ieu ngaji kolot ieu kopi hadirin jamaah rahimakumullah tah eta walidha qala sallallahu alaihi wasallam tak karena
pikeun jalma-jalma anu sok maruji dina bulan suci Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, saur Kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu musyaqatun ila arba'atin nafarin, talilul Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wa shaimina fi syahrir Ramadan. Al jannatu musyaqatun, ari alam surga eta dipersiapkan ila arba'atin nafarin, pikeun 4 golongan. Cik bapak-bapak aing teu kasebut teu ieu 4 golongan anu ieu. Tah bapak, yuk urang kanyahokeun mana anu 4 golongan surga eta dipersiapkan pikeun 4 golongan. Pikeun 4 jalma nu mana anu bakal asup ka alam surga. Talinul Qur'an, anu kahiji sok ngamayangkeun maca Al-Qur'an. Aduh cenah bieu mah aing mah ulah-ulakan mayang cenah maca kitu bisa jauh keneh engke amun. Talinul Qur'an, anu kahiji sok ngamayangkeun maca Al-Qur'an. Tah tingali di alam surga lamun aya jalma anu maca mayang Al-Qur'anna penghuni surga. Cek bapak-bapak. Nya. Anu kadua wa hafizul lisan, anu kadua jalma anu ngajaga kana lisana. Lamun jalma aya anu telok ngomong, hartina telok ngomong kanu piteu endaheun, ngomongna kapi endaheun bae. Saksikeun ku Bapa eta jalma anu sok anu bakal banghuni alam surga. Jalma anu ngaraksa kana letahna, anu bagus mah omongkeun, anu teu bagus mah ulah diomongkeun. Lamun teu aya faidah mah ulah Bapak ulah diomongkeun. Omongkeun anu aya faidahna bae san. Anu mantak ngaluruskeun jalma ibadah ka Gusti Allah. Eta agama Islam kaos kitu. Terus wa mut'imul ji'an, nya eta jalma anu sok mere ka jalma-jalma anu keur lalapar. Jangan bapak-bapak anu sok lalapar di mana? Di pasar. Anu sok menta-menta. Tah lamun bapak-bapak nyaksikeun jalma aya anu mere ka jalma anu keur kasusahan, anu keur lapar, eta jalma bakal dicirikeun bakal asup ka alam surga. Lamun teh mah urang ulah-ulakan merek kitu aya nu bara main urang teu dibere malakan urang nyarekanaan jauh nya. Ulah. Jadi lamun aya nu kalaparan urang mere tah eta cirikeun ku Bapa jalma anu bakal ngajadi penghuni surga. Wasoimina sinareng jalma-jalma anu daek puasa eta dibae. Yakin Bapak lamun urang ya di alam dunia sakali mah ngalaksanakeun puasa yakin eta jalma bakal asup ka alam surga. Tetapi lamun abi ngomongkeun kuari jalma umpama saumur hirup urang tacan pernah puasa, jangan harap asup ke alam surga. Cirina Bapak lamun aya jalma anu teu puasa saumur hirup eta mah cenah bulan puasa ngalepus bae. Bulan puasa can pernah cenah puasa ngopi be jeung dahar jeung ngarokok. Di luar deui umpama teh mah deuleukeun ku Bapa eta jalma moal aya di alam surga. Sebab tika hadis ti dia dicaritakeun alam surga pikeun jalma-jalma anu puasa. Masya Allah. Terus fi syahrir Ramadan dina bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tah eta pikeun jalma anu aya di alam surga 4 golongan. Nu kahiji jalma anu sok maca Al-Qur'an, anu kadua jalma anu sok ngaraksa kana letah, wa mut'imul ji'an katilu jalma anu sok bura bere ka jalma anu keur lalapar, wasoimina sinarang jalma-jalma anu sok paruasa. Itunya insyaallah mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun bulan suci Ramadan sesempurna mungkin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Saterasna deui Rodatul Ulama
dicarioskeun dina kitab Raudhatul Ulama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala untias ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum al awalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ieu hadis diceritakeun ti Kanjeng Nabi annahu qala yasanya Kanjeng Nabi nyarios kieu utias ummati umat kaula dibere umat kaula khamsa asya'a 5 perkara. Ya Bapak urang teh dibere anu 5 perkara lam tuto li ahadin qablahum anu 5 perkara ieu can pernah dipasikeun ka hiji seorang pun qablahum di antara umat Kanjeng Nabi. Anu 5 perkara ieu Bapak kudu bunga sebab 5 perkara ieu tak can dipasikeun kana umat-umat nu sejen kecuali umatna Kanjeng Nabi. Mana? Anu pertama al awalu idza kana awalu lailatin min Ramadan. Cek Kanjeng Nabi anu pertama hiji perkara anu tacan dipasikeun kana umat-umatna anu sejen dimulai Nabi Adam nabikeun ka Nabi Isa kecuali ka umat Kanjeng Nabi umat kaula cek Kanjeng Nabi. Idza kana awal lailatin min Ramadan bila mana datang pentingan bulan suci Ramadan yang dzurullahu ilaihim mangka bakal ningali Gusti Allah ka umat Kanjeng Nabi kana umat kaula cik Kanjeng Nabi bi rahmatin ku rahmat wa man nadzarullahu ilaihi bi rahmatin wa man sing saajal mana nadzarullahu ilaihi ningali Gusti Allah ka eta jalma bi rahmatin ku rahmatah Allah la yu'adzibu bihi ba'dahu abadan mangka Gusti Allah moal nyiksa ka eta jalma sanggeusna salanggengna. Bapak kautamaan urang teh nicak bulan suci Ramadan malam bulan suci Ramadan pertama Gusti Allah bakal ningali ka hamba-hambana ku rahmatna ku kasih sayangna. Mangka lamun Gusti Allah ningali kana hambana ku rahmatna mangka Gusti Allah moal miksa ka eta hamba saenggeusna. Sakadituna sabulan puasa kasawal moal disiksa ku Gusti Allah lamun aya dina jalan agamana Allah nyaeta turut ka parentahan Allah nya jauhan kana larangan Allah. Anu kadua cek Kanjeng Nabi bunga wahai umat kaula anu 2 perkara anu kadua ieu tacan pernah dipasikeun ka umat salian umat kaula cek Kanjeng Nabi dimulai Nabi Adam dugikeun ka Nabi Isa salian ka Kanjeng Nabi. Nu kadua ya'murullahu ta'ala al malaikata bil istighfari lahum. Nah nu kadua cek Kanjeng Nabi wahai umat kaula ya'murullahu ta'ala Gusti Allah marentah al malaikata ka para malaikat bil istighfari lahum titah mentakeun panghampura pikeun umatna anu aya dina bulan suci Ramadan. Masya Allah Bapak komo lamun sareng daek puasana kitu nya tah lamun urang geus nincak bulan suci Ramadan eta para malaikat teureun-eureun minta pangampura urang jojong ya Allah hampura dosa abi ya Allah abi sukan mah moal kieu-kieu di bakal kitu tadina umpama teh mah teu daek ibadah ya Allah abi pasien sehat pasihan taufiqna hidayah hampura dosa abi anu ieu insyaallah isukan daek ibadah kitu. Eta para malaikat Gusti Allah marentahkeun ka sakabeh malaikat titah pangmentakeun panghampura pikeun umatna Kanjeng Nabi. Tuh Bapak pikeun urang eta anu aya dina bulan suci Ramadan. Cek malaikat wa Allah hampura dosa kadayat ya Allah. Ya Allah hampura dosa katulus ya Allah. Ya Allah hampura dosa pajabat turun-turun eta malaikat kitu bae. Setiap poe terus maca istighfar. Lamun puasa gitu ge Bapak. Ya kudu bareng jeung puasa. Bulan suci Ramadan bareng jeung puasa urangna maca istighfar, di istighfar ku para malaikat kita mentakeun panghampura. Lamun hiji hamba model malaikat anu teu boga dosa mangka bakal pasti diijabah istighfarna pasti dijabah pamentana gitu Bapak. Masya Allah eta pikeun urang eta anu kadua
Anu katilu wasalisuna anna raihata pamusoim. Anu katilu cek Kanjing Nabi anna raihata pamusoim. Yen saknyana bau cangkem-cangkemna jalma anu paruasa, bau abab-ababna jalma anu paruasa. Eta dijiekeun ku Gusti Allah atibu indallah, eta leuwih wangi cek pandangan Gusti Allah min rihil miski tibatan minyak misiknya. Oh Bapak, minyak misiknya segit henteu sengit. Mangka ababna jalma anu puasa leuwih segit geugeh amun ku Bapak babaturan katulus ya ngambuan kana hambana ka dayat anu keur puasa sengit eta katulus sengit sampai ku sengit pingsan katulus teh kenapa eta menurut pandangan Gusti Allah lamun cek urang bau cenah bau bangke tah kitu eta cek Gusti Allah ambe-ambena abab-ababna jalma anu paruasa eta ngaleuwihan sengit halabatan miskin. Masya Allah. Eta anu kaopat mana warabi'u yaqullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataka wa yaqulu tuba li'abidil mu'minina hum awliya'i. Anu kaopat jeung Kanjeng Nabi yaqulullahu eta ngadawuh Gusti Allah ta'ala lil jannati pikeun surgana ittakhidhi nyokot anjeun kasugatan. Wei surga cokot ku anjeun zinataka kana papaes kana perhiasan-perhiasan anjeun. Wa yaqulu sareng adaw Gusti Allah tuba li abidin bagja bener li abidin pikeun jalma-jalma anu aribadah al mukminina anu iman ka kaula puasana henteu karena naon karena hayang deukeut ka kaula hayang kana ibadah ka kaula wa hum aulia tah jalma-jalma anu ibadah anu mukmin auliyai eta teh kakasih kaula teh Gusti Allah. Eta jalma-jalma anu parwasa bakal dipasihan emas, dipasihan bajuna anu berkelip-kelip anu aya di alam surga. Urang mah ulah sebutna teh ulah ilik ka batur pakai BHS urang henteu insyaallah Bapak lamun Bapak daek puasa insyaallah ngaleuwihan BHS di alam surga dipakekeun di alam surga. Lamun can pernah urang sebutna make jubah di alam dunia mah di alam surga pasti dibere eta jubah. Tah eta keindahan anu aya dina bulan suci Ramadan anu 4 perkara itunya. Masya Allah hadirin jamaah mana deui anu kalima wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Anu kalima yaghfirullahu Gusti Allah ngahampura lahum pikeun hamba-hambana jami'an sakabehna pikeun jalma-jalma anu sok menta hampura menta istighfar ti Gusti Allah macakeun istighfar dina bulan suci Ramadan bakal dihampura ku Gusti Allah sadaya dosana. Masya Allah eta 5 perkara anu mana 5 perkara ieu tacan pernah dipasikeun ka umat-umat anu sejen kecuali ka umat kaula unggul. Mudah-mudahan urang kaasupkeun umatna Kanjeng Nabi anu mendapatkan 5 perkara ieu. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adukumullah. Saterasna deui pandina bulan suci Ramadan teh aya anu ngaranna taraweh. Cek bapak-bapak taraweh lah, yuk urang taraweh. Mumpung urang masih sehat, mumpung urang panjang umur, masih urang dipasihan taufik sinareng hidayana, yuk urang laksanakeun taraweh. Sebab dina taraweh aya pangbubungah pikeun urang sadaya. Mana kautamaan taraweh? Mana anu pertama pan taraweh eta aya 20 sabaraha? 24 23 witir 2 jeung witir 3 gitu nya. Tah eta salat taraweh 23
Aya hiji-hijina dina pentingan malam pertama ulah dilewatkan, sebab dina malam pentingan malam pertama aya pembubungah pikeun urang anu daek ngalaksanakeun tarawih. Mana an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ieu hadis diriwayatkeun ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, suila an-nabiyyu ditaros Kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawih dina kautamaan ngalaksanakeun salat tarawih fi syahri Ramadan dina bulan suci Ramadan. Faqala maka cek Kanjing Nabi kieu, Kanjing Nabi ari eta salat tarawih naon sih kautamana? Cek Kanjing Nabi, yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awali lailati kayaumi waladati ummuhu. Nu pertama lamun bapa daek ngalaksanakeun tarawih pentingan pertama, yakhrujul mu'minun kaluar jalma-jalma anu mukmin min dzambihi tina dosa-dosana fi awali lailatin dina pentingan pertama kayaumi waladati ummuhu seperti pentingan dikeluarkan eta jalma tidu ngajadi rahimna indung bapa urang indung urang lalaki mah terus ngalahirkeun paling di WC ngalahirkeun agenya tah bapak ulah dilewatkan pentingan pertama yuk pinuhan musola. Pentingan pertama lamun pabajabat daya kelaksanakeun salat tarawih bakal keluar kawas budak leutik keluar di nu ngajadi rahim indungna, hartina teu mawa dosa sakabeh dosa hamba anu ngalaksanakeun tarawih dina pentingan pertama bakal dihampura dosana, bakal teu mawa nanaon. Wah cenah ieu mah biasa lagi kami mah pinuh ieu bakal semangat cenah pertama semangat nya kabehan ge alhamdulillah insyaallah cenah kami manu pertama mah cenah insyaallah nu kadituna wallahu alam gitu tapi insyaallah bae lah tah eta bapak pentingan pertama lamun bapak-bapak naik salat tarawih bakal dikaluarkeun kawas budak leutik dina jero rahim indungna atina teu mawa dosana naon. Terus anu kadua kumaha kitu wa bilailati saniyati yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minan. Lamun bapak-bapak daek ngalaksanakeun salat tarawih pentingan kadua insyaallah cenah kami ge arep. Naon cenah kautamaan nu kadua yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minan. Jalma yaghfiru mangka bakal ngahampura pikeun jalma anu salat tarawih pentingan kadua wali abawaihi jeung indung bapana ingkana mukminan bila mana indung bapa urang keur kaayaan dina iman ka Gusti Allah. Pentingan malam kadua ieu bapa urang salat tarawih anu hirupna dihampura dosana, indung bapa urang dihampura ku barokahna salat tarawih pentingan kadua anu kadua indung bapa urang geus teu aya dihampura ku Gusti Allah ku sebab urang ngalaksanakeun tarawih pentingan kadua. Anu pertama dosa urang dihampura, anu kadua pentingan kadua dosa urang dosa indung bapa urang dihampura. Terus anu katiluna naon kitu padilahna kautamaan salat tarawih pentingan katilu wa filailati salisati yunadi malakum min tahtil arsy. Yunadi ngagero eta malaikat min tahtil arsy dina handap aras. Cek malaikat istanaib al amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Istanib al amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Terus eta malaikat di handap aras nyarios kitu. Hartina mah istanib kami mitian anjeun kana pagawean mangka Gusti Allah bakal ngahampura ma taqaddama min dzambika kana dosa anu geus kalewat di antara dosa anjeun. Masya Allah. Pentingan katilu cek bapak-bapak pentingan kaopat mana cenah pikeun kararasa pikeun ngarasa pikeun urang anu arek ngalaksanakeun salat tarawih pentingan malam
kaopat. Mana? Lahu min ajami qiraati Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Lahu pikeun jalma min ajri misli qiraati Taurat eta ganjarana sarua jeung kawas maca kitab Taurat, sarua jeung maca kitab Injil, sarua jeung maca kitab Zabur, sarua jeung maca kitab Al-Qur'an. Sakali urang ngalaksanakeun salat rakaat, salat tarawih dina peutingan Al-Qur'an eta ganjarana sarua jeung ngahatamkeun Al-Qur'an. Bapak, urang mah maca Al-Qur'an ku hese-hese teuing, ku sebul-sebul teuing urang mah maca Al-Qur'annya. Mata kitab Zabur can pernah, kitab Taurat can pernah, kitab Injil can pernah, kitab nu aya bae Al-Qur'an urang mah sahup bae. Geus lamun sange ulah dilewatkeun peutingan kaopat eta sarua jeung ganjarana maca Al-Qur'an jeung kitab anu tilu tadi. Masya Allah Bapak. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulang ngaloncat kana peutingan sabaraha cenah ieu sebab geus peuting. Urang ngaloncat kana peutingan 24. Peutingan 24 mana kitu kautamaan pikeun jalma-jalma anu ngalaksanakeun salat tarawih peutingan 24. Dakwatu mustajabatun, doa-doana diijabah. Tah berarti bapak-bapak lamun urang hayang diijabah doana ngadoana dina peutingan 24 anu loba hutang ya Allah hayang geura beres hutangna anu Bang Emok umpama teh mah geura gulung tika lieur cenah lain ku lieur ku Bang Emok nya lieur ku pamajikan urangna kitu nu geureh bae kitu nya. Ya Allah umpama teh mah abi hayang disagerkeun badana, hayang dilobatkeun duitna, tah lamun bapak-bapak ngadoa dina peutingan 24 sabari jeung tarawehna, insyaallah doana bakal diijabah. Ku kadaya cenah dicirian 24 cenah. Insyaallah cenah kami geus salat taraweh cenah moal balik deui nepikeun ka subuh. Moal saur-saur cenah ka doa bae. Ulah nya kitu teh nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, eta peutingan 24 bakal diijabah sakabeh pangabutuh urang. 24 puasa ini ge tarawihna 23 mana pengen 20 nya peutingan 20 lain 24. Hadirin jamaah rahimakumullah. 24 bener Pak, 24. Tapi 30. Ya bulan-bulan puasana 30 ya hari 24. Tah sanggeus 24 sabaraha cenah? 20, 25. Mana kautamaan salat tarawih dina peutingan 25? Wa fi lailatil khamsata wa isrina ari dina peutingan 25 ya rafa'allahu ta'ala indahu adzabal qabri. Tah lamun Bapak salat tarawih peutingan 25 ya rafa'allahu anhu adzabal qabri. Gusti Allah bakal ngangkat pikeun urang pikeun jalma anu salat tarawih dina peutingan 25 adzabal qabri siksaan kubur Bapak. Eta lamun urang teu salat peutingan 25 wallahu alam tetapi yakin pikeun jalma anu salat tarawih peutingan 25 maka moal disiksa. Masya Allah. Siap cenah cek ada 25 oke siap cenah kami mau tinggalkan sebab keutamaan jalma anu salat tarawih dan pentingan 25 kami cenah moal disiksa ku Gusti Allah. Mana dewa pilailati sadisata wa isrina pentingan 20 genep ya rafa'allahu lahu sawabu arabina amannya eta pentingan 20 genep lamun Bapak salat tarawih mangka Gusti Allah teh bakal ngangkat pikeun jalma anu salat tarawih dina pentingan 20 genep
sawabu arba'ina aman ganjaran jalma anu ibadah dina taraweh arba'ina aman 40 tahun. Oh Bapak, etap ganjarana salat sawaktunya salat taraweh dina pentingan 20 genep dilipat gandakeun ku Gusti Allah nepikeun kana 40 tahun. Kawas-kawas lamun salat dina 20 genep salat tarawehna eta dikalikeun 40 tahun. Lamun kurang dikalikeun 23 kali 30 kali 12 kali setahun jadi 8.280 ganjaran. Eta dikalikan kuari kalikan 40 jadi 33 liur teka itu. Masya Allah eta 33 juta satu non kaditunya meskitu banyak. Masya Allah ku gede-gede ganjarana salat taraweh dina 20 genep sarua jeung urang salat taraweh 40 tahun Bapak. Siap cenah cek ade komo ieu mah nya urang ngumpulkeun urang eta 40 tahun buah nyampe buah henteu umur urangnya. Tetapi lamun urang salat taraweh dina 20 genep eta ganjarana sarua jeung salat 40 tahun. Mana dewa pilailati sabiata wa isrina dina pentingan 27 jaja yaumal kiamati ala sirat jaja yaumal kiamati bakal ngalewat dina poe kiamat ala sirat dina cukangan kalbarkil khotib kawas kilat anu nyamber. Bapak lamun daek salat dina pentingan 27 cik Bapak teh ya bakal kautamaan eta engkin jaga urang ngalewatan kana jembatan Shiratal Mustaqim eta kawas kilat anu nyamber sret cepet lamun urang daek salat tarawih 27 lamun urang henteu paling ke wallahu alam duka meureun urang rada kacepet duka meureun urang ngentein anca-anca kitu wallahu alam eta mah nya. Tetapi yakin jalma anu salat 27 tarawih dina tarawih tanggal 27 eta ngalewatan jembatan Shiratal Mustaqim kawas kilat anu nyamper cepet set mereka datang di alam surga. Masya Allah. Terus wapila ilati saminata wa isrina dina pentingan 28 yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah bakal diangkatkeun ku Gusti Allah lahu pikeun jalma salat tarawih pentingan 28 alfa darajatin fil jannah bakal diangkatkeun 1000 derajatna di alam surga. Lamun tema umpama tema katulus salat tarawih 27 kadayat henteu eta beda engke derajatna amun kadaya amun katulus mah 1000 umpama derajatna 1000 ai kadayatna henteu salat tarawih 20 anu malam ka 27 paling ge 88,0 kadituna jadi beda bakal dibedakeun derajatna jalma anu salat tarawih dina pentingan 27 wafilailati tasyat wa isrina dina pentingan 28 atau Allahu sawaba alfa hajatin makbulatin 28 lamun urang salat tarawihna bakal dibere ku Gusti Allah ganjaran alfa hajatin makbulatin 1000 ibadah haji anu ditarima. Alhamdulillah nepikeun ka 28 ya. Eta 28 ganjaran Masya Allah urang banyak ulah-ulahkan ibadah haji ibadah umroh eta can tetapi lamun urang daek ngalaksanakeun salat tarawih malaman 28 diberena ge lain sakali 1000 ganjaran ibadah haji anu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa filati salisina dina pentingan 30 kagok ayat 28 ya bulan puisi Ramadana ayat 20 ayat 28 ayat 30
tah pentingan pikeun 30 anu ka 30 yaqulullahu ya ibadi kulamin samaril jannah ti Gusti Allah pikeun jalma-jalma anu salat tarawih pentingan ka 30 ya ibadi he hamba-hamba kaula kul min simaril jannah mamku anjeun dahar ku anjeun di antara bubuhan anu aya di alam surga wa tasil min ma'isal salbi sinareng mandi anjeun min ma'isal salsabila dina cai bangawan salsabil washrab min ma'il kausar so inum ku anjeun min al kausari di cai nantarana talaga kausar ana rabbuka wa anta ibadi kaula Gusti Allah pangeran anjeun wa anta ibadi sedekana anjeun eta hamba kaula dina petingan ka 30 lamun jalma anu dek salat tarawih petingan 30 bakal urang bakal ngarasaan sakabeh bubuahan anu aya di alam surga jeung urang bakal mandi dina cai bangawan salsabila sinareng urang bakal minum kana talaga kausar eta talaga kausar Bapak lamun urang sakali bae nginum talaga kausar bakal moal haus-haus deui nalika jalma anu teu puasa bakal haus nalika lamun urang geus nginum kana talaga kausar kin jaga di poe kiamat bakal moal haus-haus deui kitu tetapi pikeun jalma anu daek puasa anu daek tarawih dina petingan 30 bakal nginum kana bangawan kausar ieu bangawan teh bangawan Kanjeng Nabi jalma anu nginum kana bangawan kausar bakal mual haus mual kakenaan ku haus ana rabbuka wa anta ibadi kaula ceuk Gusti Allah eta pangaran anjeun sadekana anjeun eta hamba kaula hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah etalah kautamaan anu aya dina bulan suci Ramadan mudah-mudahan urang sadayana dina wengi ayeuna teh mudah-mudahan sing palanjang umur dugikeun kana datangna bulan suci Ramadan nepikeun ka anggeusna deui nepikeun urang aya dina bulan Syawal bulan anu mana bulan teh bakal ngajadi saksi bahwa urang teh bakal dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah tah sakitu anu tiasa ku simpri bados disampaikan tentang masalah keutamaan anu aya dina bulan suci Ramadan maka urang sadaya mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun puasana sareng urang rada paksakeun puasana sebab lamun ibadah henteu dipaksa-paksakeun mah moal daek tah sakitu anu kapihatur kurang lebihna simpri pados nyuwunkeun dihampunten bisi-bisi bahkan pasti aya cariosan anu kurang ngajalur kana hukum eta semata-mata timbul dina kebodohan simpri pados lamun aya anu leresna eta semata-mata taufik sinareng hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanaos saalim oge tiasa dialap manfaat kurang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum bitaqwallah summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.